Hai barudak, assalamualaikum. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna ibu bakal ngajelaskeun ngeunaan piramida tibalik. Hideuk tangtu apal wangun tina piramida. Luhurna seukeut, handapna jebrag. Dina nulis warta, urang ngagunakeun konsep piramida tibalik. Janten piramidana dibalikeun. Ari piramida tibalik teh nyaeta kieu wangunna. Numpang luhurna atau nupang handapna tina piramida asli dinamikeun lid atau mastaka. Bagian nu kadua ngaranna nek atau leher. Bagian nu kahandap ngaranna badi sareng nu terakhir namina badi lanjutan. Bagian nu dihandap tina piramida mangrupakeun lid atau inti atau puhuarta. Hideuk bisa milari jejer dina bagian ieu. Dina bagian lid, wartawan kedah tiasa ngajawab kecapananya 5W hijiha. Sedangkeun nek mangrupakeun bagian penting oge. Lantaran mangrupa panyambung alur ide bawara nu aya dina bagian lid ka gagasan-gagasan satuluyna nu darajatna teu pati penting. Bagian katilu nyaeta badi. Badi mangrupakeun pedaran tina gagasan bewara dina bagian lid sarta nek. Nupang tungtungna nyaeta badi lanjutan. Nu ieu isina hal nu teu pati penting dina warta. Fungsi tina piramida tibalik nyaeta nu kahiji masihan embaran nu enggal. Nu kadua editor janten gampang motong informasi nu teu pati penting upami warta kawates ku halaman. Contohna, urang ngagaduhan informasi ngeunaan musibah. Aya informasi karugian, sabab musabab, korban, jeung penanganan. Coba pilih hal mana nu paling penting. Jadina nu paling penting disimpen dina paragraf kahiji sareng kadua. Sakitu ngartos kan? Jadi intinya, dalam menulis warta, kita menggunakan konsep piramida terbalik, di mana yang paling bawah merupakan hal yang paling penting yang bisa menjawab pertanyaan 5W 1H. Ditulisnya di paragraf 1 atau paragraf 2. Yang selanjutnya bagian kedua merupakan penyambung alur, ide dari bagian ke-1 ke bagian-bagian selanjutnya. Bagian yang ketiga atau yang dinamakan body merupakan penjelasan dari gagasan berita di bagian awal dan bagian kedua. Bagian yang paling bawah merupakan bagian yang tidak terlalu penting. Fungsi dari pemakaian piramida terbalik ini yaitu yang pertama memberikan gambaran yang cepat, informasi yang cepat. Jadi informasi utama ditaruh di paragraf pertama atau paragraf kedua. Nah, fungsi yang kedua adalah editor jadi mudah untuk memotong informasi yang tidak terlalu penting apabila halaman yang diberikan untuk warta tidak mencukupi. Jadi editor bisa memotong bagian yang paling bawah. Contohnya, kita punya informasi tentang musibah. Ada data mengenai kerugian, sebab, korban, dan penanganannya. Nah, kalian pilih saja mana informasi yang lebih penting. Informasi tersebut kalian taruh di bagian awal atau di paragraf awal. Sampai segitu ngerti kan ya? Alhamdulillah, materi ngeunaan piramida tibalik parantos rengse dinten ayeuna. Mudah-mudahan hidup tiasa ngartosnya. Hatur nuhun. Dah.